Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rafa Mahendra, perwakilan dari kelas 4 SD Sekolah 7. Saya akan membacakan saja dari buku yang saya baca yang berjudul Batu Menangis, sajak berjudul Batu Cirambai, karya Rafa. Zaman baheula aya dongeng di Kalimantan Barat, kisah di mana indung di nyeri-nyerikeun ku budak. Teu karunya anu jadi indung capek neangan duit, tapi salaku anak teu mika hormat kanu jadi kolot. Kawalati indung bener-bener berjadian, lantaran eta budak doraka kanu jadi indung. Hampura abdi emak, abdi kaduhung geus teu nyaah ka emak. Ayeuna abdi tos jadi batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.